Dia ronda game molor bae. Aing ngantuk dong. Ngantuk mata dia ngantuk. Ronda waktu tugas-tugas. Pas diuk. Ini dia. Sambang aing. Aden Masih gerana kunaon. Ya aing ngantuk dulu. nih. Cerita ya. Cerita naon yo. Bu aing merinding aing tadi. Oh, aing seru bae. Makanya aing lulu aing HS bah. Dia malen dan merinding tiris mah Dia mah teu percaya ka aing. Hayu geura ge teu percaya ka aing mah deuleu ku dia ge. ada bukti mana hamal banget Aing ngantuk bareng nama. nanti ngomong ngantuk dia yang molor gitu dia lain merinding sama tiris kayak sana Itu aing dulu terus terang bae mangka kayak ngurungkut langsung. dia ngurungkut deh Oh, ayo orang kebar kan dia lagi seru banget kan merinding aing tadi Aduh hayu burung. hah Hayu. ih dia pemilaan bro Ih, dia mengajakkan ongko kan aing si HS. aing bareng ulah pemilaan Iya kampungku jempling-jempling kieu nya. Sugan aya janda lewat ya. Ih, kebeneran aya si Cep keluar. Kadi Cep. Woi, Teh. Kumaha Teh? Cager. Alhamdulillah awak mah cager ya, Cep. Cuman hanjakal kantong ya. nah tau mah kantong gering mah Dek. lain kumaha ieu kampungku jempling kieu Dinya ya. Urang ka pasar ronda bayu. siap Siap, OTW Cep. oke Aduh. salah bae bergadang nah ya Keliling naon gadang tuh. Udah. aing jati di ulah aing jati di Si RT si Cep. ulah aing jati di Tuh si RT si Cep tuh. gawe naeun salare bae Gua mah ngantuk aing geus gondrong ajakan HS. Kampungku jempling-jempling teh. Tuh si gondrong ajakan HS tuh RT. Keliling ulah sare bae. ndung aing sieun Sieun naeun? di tadi ge Aya naeun? aya atas teh eta uyung-uyung Uyung-uyung. teh Aing dia monyong. bener meureun ieu Monyong Ya. mah. uyung Monyong. ndung aing sieun teh Hayu. gandeng aya pancong lamun teu salah mah pancong Geus urang melintir rang di taku RT teh. guys aing murid dia Udang. salare bae Ditugaskeun ongkos, boy. jadi di tanah ge mulintir aing bener mulintir Oh, bisa ayo. atau mulintir ge nguliling kampung maksudna ya jempling Ayo, kita mulintir ngindar. aing mulintir Geus ayo, gondrong titihan lah Ayo drong. nah ayo Dung. nyender Wah, air bahan bergadang. Lagi yuk, ayo. Guys, kaget anjir, bukan dia sama amat. Din, dong, tangan ke ditu, RT jeung Cep. Tadi ya bagi dua orang, ngiderna. bagus Ayo. Soranan teh. Iya nya. Soranan teh. Eta, nah teh Cep. Setan mana teh Cep? Lain. Setan Cep. Lain. Tah Cep. Cep. Ih. Silakan Cep. Cep. Terus dia sieun teh ka setan. ya aku aing sin setan ya aing preman lah deuleu tabuk aing gondrong Oh, dia gondrong dia punggung mah di kana aing ge sieun ka setan. ya tuh dia tadi main action Ya, dia Pura-pura supaya- gua dia sieun. supaya dia nang ini sieun Oh, di kading buk dia mah panjang gitu.
berapa? Setan lagi jeung dia. Lain. Eh? Oh. Atuh ku sieun dia setan aja. Ayo saya yang numpang. Tadi aing RT. Yo. Geus si RT ieu hayu turutkeun bae hayangna. Drong, eta naon, Drong? Mana? Wih, naon eta, Drong? Aing setan. Setan dia teh mah. Setan. Jurig yo. Ngomong mah teh sieun ka setan si Gondrong. Jadi sidan ku mah sieun. Wah. Assalamualaikum. Tan. Assalamualaikum. Tan. Dia cap dia ninggalkan dia cap dia. Ini puguan sieun tadi aya setan. Terus ustaz di mana teh? Ustaz dan sare meureun doang nama. Ayo urang udang. Assalamualaikum. Tan. Dia tinggalkeun dia nitahan makan aing dia. Ayo di mana yo? Weh, Drong, nanaeun aja jeung sieunaan bae kan aing. Dia anjing. Mangi juring. Gua lagi sarua. Bener tadi. Drong, jurig. Nanti anjing tadi Mang Ustaz. Si Gondrong tah dongnya. Geus urang Ustaz. Aing manggil jurig unggul aing. Heuh udangkeun Ustaz yuk, udangkeun. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon nih ngarumpul bana amat rame amat ieu? Din. Drong, aya naon kitu ieu? Teh, jelaskan teh. Ustaz. Lain kitu Tan. Ieu budak di RT keliling kampung, mang jurig di ditu teh, enan Tan. Rame amat. Kasih orang ngobrol bae di gardu. Yuk, urang barengan. Aya naon nih haliwu amat. Ayo. Urang ka gardu kabehan yuk. Kuari jelaskeun ieu aya naon teh? Din, kieu ku haliwu amat. Naon manggih jurig teh manggih setan. Coba jelaskeun teh. Aya naon ieu? Kan kitu ieu Tan. RT jeung budak keliling, mang jurig di ditu. Bener. Di mana jurigna? Di ditu atuh RT jeung budak alumatan. Tuh aku mah ieu RT jeung galon rupiah serem sing kana setan. Gondrong na bae. Tan. Mang jurig mah kabur. Terus kumaha, Din? Guma, iya, Tan. Si Gondrong. Anjing mah gondrongna doang. Nulis jurig mah di ditu lumpat. Sarua jeung dia. Dia sarua lumpat. Lain buka bae nu Gondrong. Dia mah dasar gondrong, pan geus kasebut dia mah preman. Dia mah lumpat teu juri. Partai kita moyokan aing main aku Gondrong di tengah cameureun. Iya, kabeh aing nu disalahkeun mentang-mentang aing nu Gondrong. Kan mau dibotakan dia nu careurik. No. Madung budak sieun. Sieun komo. Sarte di si Gondrong, sieun heeh. Jangan tuh. Jahora mah si Abdul jeung si Qadir eta anu jeung sinan aing nya. Musingkeun eta budaknya. Lompat dia ya. Tah teh kuari kieu hirup eta ulin ulasin ka setan. Setan eta aya dina awak sorangan. Tah hayangnya teh ieu na bacaana. Ulah ulasin ka setan. Kumaha ieu Tan? Tah kieu dengekeun. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma bainahum wa ma khalfahum wa la yu'iduna min syai'in min ilmi bisa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta ulah sing ka setan. Ya, sing bacakeun mah eta disebutkeun suratna sieun cenah ka setan nya. Gitu.
Enge, ulah sieun ka setan mah aya dina awak sorangan kabehan itu. Berarti setan nanti sieun ke orangnya. Teu sieun setan mah. Bukna ya gondrong. Nah, gitu. Dikarenakan naon? Setan eta aya di awak masing-masing. Gitu. Ya dia ulah sok halo-halokeun bae kan aing bukdon. Gondrong sing ka setan main lagi Surabaya tah. RT naon ieu? teh Di Surabaya. hal-hal ubah mending sarare urang ayo lah. Iya, Ayo Gede lah, sare. aja gas bubar. Sare. Gas. Muatan dia nya, orang balik betat dia. Ya, segera. Ayo, gas. Mana adanya? Ayo, gas segera teh. Mau sare itu. Tapi arek di bawah jeung gas-gas Ayo, setan. bawa.